Ờ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkingce. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa napangan deui. Tatacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun Sudagar batiknya bagian ka-4 ya karya Bapak Ahmad Bakri. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawitan. Kumaha nu geuring teh atuh? Oh, nu mawi Abah kitu bae geuningan. Nya taya sanes we sejamuntang nyanggakeun ka pangeursa Abah. Ari kamari pantos dibahanan cai asana teh nya. Nah, geus dibikeun cai teh. Parantos dinumkeun, dicecehkeun sapali kitu sanes Abah. Nya bener. Cik atuh. Orang peleng ku abahnya. Yeuh mah bisi katutumpangan. Da sasarina oge yeuh. Diinumkeun sakali sok aya tapakna. Saur abah kituna metot parukuyan jeung piring menyan. Saha ngaranna nu geuring? Murtasan Abah, Murtasan. Ngaran keur budakna saha? Ulah lalandianana atuh. Si Salma. Ngaran budakna mah Salma teh. Wadalna naon wadalna? Aduh kata wadalna mah Arwiyah ka dieu atuh, ka dieu sakedeung. Poe naon cenah wadalna Bapak Sija teh? Poe Rebo manis ieu. Rebo manis. Abah kunyam kituna tungkul soca peureum meunang sa jongjonan brai beunta tuluy cengkah. Poe naon mimitina katerap teh atuh? Arwiyah, poe naon atuh cenah ieu? Nun naon teh ieu? Naon teh? Ari maneh Arwiyah ye lain dengekeun deuleu pamariksa Abah teh dengekeun poe naon katerapna Bapak Sija teh atuh. Ieu tuda budak ngarungsing bae jig kaditu atuh menta ka bibisia berean buras arwiti yeuh budak teh atuh. Poe naonnya harita teh duh poe naon asdi ka pananggapan teh eta? Lamun teh salama poe Senen eta teh. Isukna poe Salasa malam Rebo tengah peuting mimiti karasana teh kitu. Atuh maleman wedalna pisan nya. Cek Mang Ugam kitu, Abah mah tungkul kitu. Bari peureum biwirna kunyam deui. Brai beunta sok menyan saguruhul kana parukuyan. Paladug haseup meuni mulek peureum deui meunang sa jongjonan. Sakur nu aya jempe taya wani ngomong cenah sieun ka bimbirinan. Abah cangkat tuluy bari ngarenghap.
nyawa gening katutumpangan ieu teh ari kalabanana onaman mah gampang ieu teh cina wae mandi di Kamalayannya mun teu kadugaeun ka ditu sinawan di wae di dieu pangalakeun cainanya kade ulah ngambebeusi dina lodong atawa gentong ari budakna saha geuning anu minggat teh atuh nya si ijanya ke atuh urang gerowan sina balik Geuning deet nya deet ari benang di gerowan kitu mah sarundang salindung di dieu wae meureun nya tah si budak teh cek si Asmad gituna nilu nomrong. Oh, ari maneh sia teh bobodah deukeut euy, budak geus mamprung di gerowan sote ye. Beda deui ari ku abah mah beda. Ae cari cicing mantong pipilueun wae atuh. Teu nyaho urusanna mah cek altasan kituna morongos ka Asmad. Tah. Sugan me cara urangnya ngagarowan budak ulin lain. Ari maneh sok gitu maneh Aswade. Lu berat mah ye panyakitna deuleu. Panyakit anu mengaranganana cek abah oge lain kitu abah. Gandeng atuh menggeus. Nah, ngadon pada sia wae. Ye, cek implengan abah nu kieu teh ngaranna teh Nusa. Nusa rendeng deuleu. Silokana mah kakeueum. Kudu age-age dibedahkeun. Nyambatna kasang bangkenang anu kagungan sakabeh. Sakabeh kokocoran. Sabuana panca tengah ieu. Suguhna puncak manik euy. Jeung cobek belut. Cagak buntut kitu. Suhat mah salaki biar witi ngagebeg gituna tuluy ngareret ka Mahdi. Oi, belut cagak buntut cenah. Belut kumaha eta teh? Belut kumaha? Nyaho teuing tah. Sugan Mang Uham nyahoeun atuh. Puguh poekeun euy, emang mah poekeun. Teu apal kanu kitu mah deui. Saumur-umur tukang resep kana ngurek, can kaparengkeun deuleu kawenehan. Aneng atuh. Ye mah ye dengekeun. Lain sabelut-belutna. Kalana ge kudu matikeun ni heula atuh. Cek abah kituna. Kumaha atuh tah Suhat mah kumaha? Mahdi saranggup maneh ngayakeun nu kitu. Cek Mang Ugam nu ditanya tenembal ngahulang bae bawahing ku bingung. Ari teu sanggup mah teu nanaon ieu. Dahade atuh disilihkeun ieu nya. Tah geuning badudak. Tawa karawas-rawas nya tuh geuningan aya keneh. Kajemeran mana abah? Cek Mang Ugam deui. Suhat mah jeung Bahdi marenghap hatena rada longsong teu sumpeg tada cara tadi. Dopi eta naon sisilihanna teh apa? Cek Suhat mah bangun berat sieun ngadenge deui pamenta nu lain. Eta wae ku embe hideungnya pasangan. Aduh kumaha teh ya abah atuh. Nya embe hideung 2 saburusutannya Jalu jeung Danten. Dadah enteng
kedah dikumahakeun teh Abah pirakunya di bek parantos belut mah. Dasar telumrah atuh ieu. Telumrah embek dicobek mah. Anterkeun ka ditu. Kumaha bah we, kieu mah nya. Rada berat udah ieu teh. Ye, cek Abah oge ye dengekeun. Balikna ti Karang Pari. Basa aya hujan gede teh lain. Nya eta teh. Harita teh palaman budak pahing. Naptuna kalaka pahung ta teh. Mangkaning malaman wadal deui. Untung we teninggang di Jaya. Mun teninggang di Jaya mawah sok apes ta teh. Tara kapalang. Oh, lurus Abah kairing. Paingan atunying. Paingan atunya pasi ija saklepot naing. Paingan atunya pasi ija saklepot na. Ya, ngan Abah mah. Ya, ngan Abah mah. Oh, lurus Abah. Hutan. Ya apal mana tang. Aduh, maus tuna. Lunaus puna ieu teh. Cek Mang Ugam deui. Sugan teh terang atuh. Cek Abah kituna Mang Ugam kalamas kelemes eraeun nu sejen nungkup sungut bari ting tarawel jeung baturna. Yo dengekeun atuh. Sangkorda ireng asalna teh Pulu Balang. Di samida tate di ditutuh ditundung nya we merahkeun anjeun tate dina Kiara Gorowong di lebah sisimpangan nya nu Karang Pari berang peuting damelna teh ku lembah eta teh nya logaina damelna teh ku lembah eta teh nya logaina teh wanci morek nepi ka ting anu ngulampreng we wanci kitu teh lebah dinya bagianana tampolana mah ye Mang bulan tara kararaban kuadal atuh dina pareng manggih teh duh kacida gawokna ta teh. Oh, kinu gedingan barudak. Sing aringetnya ulah sok lalawora ka ditu teh nya. Cek Mang Ugam nyambungan deui. Punten Abah punten. Dupi eta Abah anu ngagege di sumur kuta saha Abahnya? Saha? Sumur kuta. Nya. Di sumur kuta Ciloa lain. Eta mah atuh Sang Hyang Sadap Marus. Pamuhitan kerhaya beunghar. Nah, atuh make nanyakeun maneh teh altasan. Ente we Abah atuh, pedah we cenah kapungkur. Si Dasri kabadi tidinya. Sudah ulah sok lalawora euy, ulah lawora didinya mah. Heueuh. Kumaha tah pikeun syaratna? Hayang bisa dianterkeun Abah.
Kieu ye kabeh nanya kumaha syarat ieu teh. Nah, erek diaturkeunana kumaha? Kieu lah bah maksud abi teh bah. Nya abi teh duh bingung. Bade milarian heula atuh bah. Pagetok ku abdi disanggakeun kumaha? Heug wae. Ayeuna mah sok sadiakeun papakean si Ija sapotong. Boh bajuna, boh sampingnya. Seeng tagenkeun atuh sina nyeng sereng. Urang gerowan sina buru-buru balik atuh budak teh. Oh, Arwia, aya pabakian si Ija teu nu tinggaleun. Iya dipunut cenah ku Abah. Aya naonna atuh sampingna apa bajuna? Cek biar wiyah kituna ngojengkang ka pawon. Haturkeun Mahdi atuh ka Abah. Tah heueuh atuh. Guatkeun euy seengna singanyeng serengnya. Singanyeng serengnya sawur Abah deui nya keun deui kup sinaruha ul paladag haseupna ngeluun papakean si Ija di bari kunyam-kunyem mapatkeun jampe. Menang sajongjonan kakara cengkat sok. Menang sajongjonan kakara cengkat sok papakean nu beunang cengkat sok papakean nu beunang kusan ditreun nyang ngalieu ka jero nitah kituna nyodorkeun peladug geus ngukus deui. Gas deui nya di ngukus aneh. Nya biak sabaraheun menyana ge euy pasti lobanya. Gandeng sate gandeng mun cara dewek mah yeuh. Mal wae udud wae euy, udud siong kitu keneh nya. Babari ongkoh deui teu kudu ngokondang parukuyan euy. Mane masuk lalawara wae. Kiraing naon ngomong naon mane teh. Ngajedog we ari teh nyaho mah urusanana Ontong cacawan wae ka batur karunya. Oi, Ai mane weng malain cacawan dewek malain. Rek mere jalan we nu enteng mun dewek jadi dukun ngukus. Rek uroko siong we nya. Aya kauntungan pipulungan ku si laing pan lumayan. Aduh, ieu mah nya meneta kira-kira sia teh. oh maneh masuk apal-apal wae. Siapal tuh dah euy ngaheureuikeun pisan kitu mah. Kumaha mun katulah maneh. Cek baturna jol Abah deui ka tengah imah gek diuk urutna. Tah papakean teh budak ampihan nyai. Ulah pohonya auran rampe. Sanggeus ku Abah digerowan. Yakin isuk pageto datang geura. Kan rada telatnya ulah kaget. Kapegat ku kala teh. Tapi mun geus kabiruyungan ku Rijal. Kala ge nyingkah kitu. Oh, leres kairing Abah, leres. Cek Mang Ugam saukur nu aya ngarenghap. Ngarasa longsong ngadenge kasaruran Abah teh komo indung si kasnen nepi kaceurik bawahing ku atoh. Geus nya kahade poho. Isuk nu gering dimandiannya aci kamalayan atawa pangalakeun wae nya caina bawa ka dieu heueuh keur keperluan pan eta teh syarat-syaratna anteurkeun nya rek diurus ku Abah. Ayeuna namanya Abah mah pamit bae yeuh loba deui uruseun
cek Abah cengkat. Oh, Abah masuk ke mana wae, Bah? Tadina mah sono ka Abah teh. Sono, hoyong ngupikeun dongeng-dongeng anu araraneh ti Abah mah. Ge deui nya, ari keurineh dongeng mah. Pan ieu ge keur ngadongeng lain. Oh, Abah mah beda deui atuh Abah. Ieu mah dongengna ge teu payu, Bah. Keun bae tapayu oge keun bae. Ayeuna mah rek tuluy heula nya ka Ciladur. Aya nu neang Abah teh. Itu cenah aya nu rek ngawinkeun, tapi panganten awewena geus 2 kali ka sarumahan ta teh. Heug kitu wae nya. Saur Abah kituna leos mulih. Angkat nga gegag nga jawir sinja. Oh, Bah, tadi bahanan atuh Abah teh. Nya di bahanan atung ke. Sekalian ngagaleus sesepeun atuh. Oh, ya syukur atuh syukur. Da iraha tuh maneh teh erek nyar embe. Da aya atuh embe teh aya kabeneran we embe kuring kitu pisan. Asakeuna tah cek hate teh kumaha? Tah geuning. Reug ari kitu mah nya. Mau kaha atuh? Ari geus diterekahan ku Abah mah nya. Geus loba tabakna Abah mah tara mencog. Sarerea ngarasa gede hate timbul deui harepan. Indung si Ija ngadadak ketihan deui teu pias teuing. Geus kacipta salaki cager, anak datang beak embe oge teu panasaran. Enya keun bae najan beak oge bae teu panasaran kuring mah. Asal salaki cager, anak datang. Aduh, mudahan wae atuh. Abah teh tiasa nulungan, cek pikir dina hatena. Kocapkeun indung. Isukna indung si Kasnen nitah ka pasar meuri rampe. Kituna keur ngawuran papakean si Ija nurutkeun piwejang Abah. Suhatma nyelang balik heula ka Jatibunder nyokot embe 2 keur sarat. Si Silih belut cagak buntut waci pecat sawot datang. Geus nyampak beas di dina sumbul turub kituna ditumpangkeun endog 3 siki. Rampe menyan lisong gula beureum jeung cau omas sasikat. Kituna kerujakeun teu ngereureuh heula langsung regayeng wae ditanggung. Dilayanan ku kalapa 3 kantet leos indit. Bari nungtun embe muru ka Cisimuih. Ka Cisimuh ka imah Abah. Teu wudu ripuh meureun. Da si Jalu ngaheureuyan bae bikangna nepi teu kaur laju. Ae bangkar waras ya tembe. Geus didagoan ku bedog ya. Didagoan ku bedog. Nah, make hayang anakan atuh. Cek Suhatma kituna bari nyentok tambang. Si Jalu ngajlog bari ngaberele. Suhatma nyingcet. Nyengir nyerieun tak ka gibageun ku rancatan. Meni seuseut nepi keur jauh teu kaur embe ruar rawel bae kana parab sasapanjang jalan. Balik ti Cisimuh Pasrog jeung Mahdi nanggung lodong salayan. Nah, tas mangneangkeun atuh. Tas mangneangkeun sadapan maneh teh euy. Saha atuh Mahdi, bedang-bedang teuing.
Nah geus nyuka wanci kieu teh. Dari kakak kuring mah ye tos kalacai ti Cikamalayan keur eta teh ya. Ai heueuh sugan teh we atuh. Nya kasampak abahna di bumi. Kasampak keur nyang hareupan tamu urang Cikokol dedengan teh. Nah saha nu garing kitu? Teu geuring menta diome cenah hayang boga salaki deui. Naha tuh nya waktosna seep ya teh. Aduh waktosna nya kamu yang seep. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka 5 nya. Mangking ceuk ngahaturkeun wabillahi